Nah, pas Assalamualaikum. Si Cecep mengpun ke uling dulu sorangan ke main game. Anu mah cara ke ya bantuan heuh. Breng, nya. Bantuannya mengpun ke aya. Ayo. Mengpun ke ngiran mana? Aduh. Sok coba ini. Budak gede era aku batur bujang di sunatan budak teh kumaha carana yang beunang di sunatan budak urang si Cecep teh kemana budak teh Cep ieu heuy ngan Pak ieu ngan Pak euy ieu Cep tuh Cep, hari umurnya seberapa tahun mau masa poho deui ke Cep teh? 10 tahun, Pak. 10 tahun. Berarti mau jeung Cecep mau dan jadi disunatan meureun. Ah, mau ngalim, Pak. Kayak bapak pamelikeun mobilan. Hah? Kudu daek sunatan era ku batur Arek kuring heula. ih, Mau arek kuring heula. lihat manten. Arek kuring heula. Lihat manten. Dasar budak war kolot dah. Rek kasih ingla nanya. Tuh, buka mau bilang gitu, amere serang kasih ingla. Ayo we sunatan sanggup sieun ingla nanya. Si Cecep can disunatan teh. Saha? Cecep, Cep penunggu di gede tadi. Aku ada tuh dia mah di gede tadi kemarin sudah Cecep kan. enak. Tadi sebenarnya biasanya kayak nayang kayak mah enak. Oh itu si Cecep itu. Sinarius temu mobilan. Wah. Kenalan dirinya euy. Nya belatokan yang Breng ke sana. Aduh dia duaan. Emang peperangan. Mana misalnya si Sandrana. Ari mana mah senjatana? Senjatana. Iya. Mana baik mana senjatana? Iya. Sandrana sih mah Oh, sia jadi sadra sia tahu. Kayak aing nyelamatin mana baik kalem. Arek. Kontol lah. Ingat dia sunatan sah. Tuh, ipu saya sunatan. Bruh. Mah sana mana mah itu. Dia ku anjing. Tuh, ipu. Dan mana guys? Itu sih. Wah, bareng ngamarin kurang. Ah, nanya lah ke depan orangnya. Aisyah lu, dia ku anjing. Buntung sia. Wah. Gede ya liangnya. Mantap ya. Materi teh. Hak dia itu. Mau Halo, Pak Mantri, assalamualaikum. halo. Halo, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Kalian Pak Mantri yang nyepitan murang kali ya. Banyak nyepitan saya teh. Oh, si Cecep. Oh, si Cecep. Oh, Nya mungkin kadinya nya. oh nya, mon. Nya siap. Ya Pak Mantri, diantos pisan Pak Mantrinya. Diantos ya. Siap. Ya, kita Pak Mantri atur nuhun. Siap.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita lihat mantri pemberiannya ini di Junatan. Ayo kumaha caranya coba. Lah wah alam we lah. Gaskeun we. Gas deui bro lah. Jarang kurang ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kumina Mang Wendy paling mana? Iya, Mang. Oh iya nya. Banyak dulu nya. Iya tuh yang ada dia nyanyikan Mang Wendy. Biar nanti Jonathan Cecep. Bener. Tinggali. Ayo. Assalamualaikum. Yuk, update tos di payun, Mang. Mang, yuk. Assalamualaikum. Tuh dongkap nih. Assalamualaikum. Ini murah kalina mana? Di Keramong kayak di tengah bengkong lah. Ternyata terulin biasa pan badur bengkong cecepna hese geus umur sakitu ge hese main sunatan teh. Di suana barak itu. 10 tahun Mbak Bengkong wiswa nama eta teh ngan baturan mah si sarunatan. Main hungkul eta badur setiap hari sunatan mana ngamuk Mbak Bengkong. Batas Yuswa disunat teh 4 tahun Bapak. Oh, nya abdi geus izin Mbak Bengkong lah pokona pangusahakeun nya supaya naon teh supaya daekeun cecep di sunatannya Mbak Bengkong nya. Heeh. Abdi bade saya abdi bade yang lah si cecep Mbak Bengkong nya. Heeh, bisi ka mana-mana lah. Ya, itu. Mbak Bengkong atuh sana kedap. Nya itu we cai-cai acan. Yang ki gampil lah. Ya Mbak Bengkong nya. Ya. Ya enak ramai. Ya bawa sieun tah. Godok teuing. Teuing lah. Oke, ya. Makan. Mama Jonathan Cecep lah. Hese mang kita mah gawe. Tahun kemarin ge Jonathan hese mang. Oh, iya? Ngamuk mang lu. Mau bedog mana mang. Bantuan yang dia. Urang sin ke mana mau bedog ge urang. Cerak ieu mah kudet. Keun urang jembar udah. Hese si cecep teh kudu cerak. Karak benang salah. Wan cecep. Benang di sunatan enak mah. Si awas sunatan. Pak Bengkong. Si cecep pun keur uling luhur sorangan keur main game. Anu mah cara ka kusarea bantuan heuh. Breng nya. Bantuannya mumpun keur aya. Ayo. Mumpun keur ngiran mana. Aduh. Sok dibayar. Cep, aduh, sunatan teh Cep. Ih, mungah bang aya bengkongna Cep. Boro mana naon Cep, asa teh geus gede. Geus yang buluan mah. Pinakeun Mang, pinakeun dina, pinakeun Kak. Pinakeun dina. Pinakeun. Gotok. Cukup. Kana konsikeun. Nah, Cep. Ini pamulikeun otak cicing. Pada moanya Pak Bengkong moanya. Jadinya tenang, gede pamulikeun ieu.
tenang. Kayak dipangmalikeun otak, kayak suratan era segede. Geura ke ku aku. Wah, tenang. Kayak dipangmalikeun otak, kayak suratan era segede. Bismillahirrahmanirrahim. Cicing. Cicing. Baik, cek apa? Lekonan cek apa? Lihat Pak nih, Pak, lihat. Baiklah, yang penting mah cager karunya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Buru. Sabar. Alhamdulillah. Beres, Assalamualaikum. Benang oge. Tuh, ngecep. Cager, kirim pangmalikeun onta. Hei. Cecep naon? Cep. Waduh. Cep. Woi. Pak teh payunnya abdinya. Oh, nya nuhun Pak Bengkongnya. Sing Ya. doakeun si Cecep sing buru cager. Ya. Terus apanya? Nya, atur nuhun Pak Bengkong, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Payunnya apanya? Nuhun mangga Pak Bengkong.